Sampurasun baraya tina danget ieu simkuring bade cumarita ngeunaan dongeng. Naon ari dongeng teh? Saur Sudarya sareng Hadiansa tahun 2017, dongeng teh nyaeta carita rekaan anu dikarang dina wangun basa lancaran kalawan sumber secara lisan sarta mangrupa pamolahan. Basa lancaran teh nyaeta basa sapopoe. Dina dongeng aya nu disebat unsur intrinsik di antawisna kahiji jejer. Jejer nyaeta ide atau gagasan anu ngajiwaan eusi jeung galur carita. Nu kadua latar, tempat, waktu, suasana lumangsungna hiji kajadian dina carita. Anu katilu galur nyaeta runtuyan kajadian anu patali jeung sabab akibat dina eta carita. Aya oge pelaku nyaeta karakter nu jadi peran dina carita bade sasatoan, manusa, tutuwuhan jeung sajabana. Anu terakhir nyaeta amanat, pesan anu ditepikeun ku pengarang dina karyana. Tah sakitu wae ti simkuring, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tong hilap di like sareng di share.